Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 7? Mugia dina dangeun ieu hidup sadaya di tangtayungan ku Gusti Anu Maha Suci tur dipaparin kasehatan sarta karaharjaan. Dina enggoning hirup kumuh sapopoe, tangtu hidup ngarandapan rupa-rupa kajadian. Nah, dina kejadian eta teh tangtu aya anu matak ngirut kana hate tur hese pisan dipopohokeun. Pangalaman atawa kejadian eta nu karandapan teh umumna teu angger, bisa pikaresepeun, pikabungaheun, pikakeuheuleun, bisa oge pikasediheun. Dina danget ieu hidup sejadi ajar ngeunaan pangalaman pribadi. Kukituna sarengsena hidup diajar ngeunaan pangalaman pribadi, hidup dipalar sangkan bisa nangtukeun topik atawa jejer pangalaman anu panghese-hesena dipopohokeun, ngajentrekeun aturan nyusun pangalaman, ngaanalisis eusi karangan dina pangalaman, nyusun karangan tina pangalaman, jeung nyaritakeun deui pangalaman. Tangtu hidup oge dipalar sangkan bisa nyokot hikmah tina pangalaman anu karandapan atawa pangalaman ti jalma sejen. Tah ayeuna pek tengetan ku hidup contoh pangalaman pribadi anu seja dipintonkeun. Wilujeng nyakseni. Suganteh urang barat. Dina poe Sabtu nu geus kaliwat, balik sakola teh tara-tara ti sasari jam 8 isuk-isuk, sabab guru-guruna arek rapat. Kuring teu tuluy balik ka imah, da diajak ku babaturan sabangku ulin ka lemburna. Nepi ka lemburna, kuring heran pisan. Naon sababna? Piraku di lembur aya jelema bule atawa urang barat. Moal turis kitu, cek gerentes hate kuring. Tuluy disampeurkeun eta jelema bule teh. Song kuring ngajak sasalaman. Kuring nanya ka manehna, itung-itung meraktekkeun basa Inggris. "Halo, what is your name?" cek kuring. Eta jelema bule teh teu ngajawab, kalah culang cileung, bangun teu ngarti. Kuring heran, naha beuteung nembalan urang barat teh, cek gerentes hate kuring. Abdi sanes urang barat, Jang, tembalna. Abdi urang lembur ieu. Kebug kuring ruas. Rarasaan reuy beungeut ngadadak beureum. Punten atuh, suganteh ti barat. Eta da kulit sareng sadayana baroda siga urang barat, cek kuring bari ngaleos. Ti kajauhan babaturan seuseurian. Ku kuring disampeurkeun. Kunaon maneh teu ngabejaan? Kuring era, cek kuring jamedul. Manehna teh bule albino teh euy, cek batur kuring. Naon ari bule albino teh? Cek kuring. Bule albino teh nyaeta urang Indonesia asli tapi siga ti barat. Kusabab kulit, buuk, jeung sakabe awakna bodas. Tembal batur kuring bari seuri. Paingan atuh ditanya ku basa Inggris teh teu ngartieun, kalah culang cileung, pok teh bari tuluy indit. Asup ka imah babaturan kuring. Dicutat tina mangle nomor 2445 dugi ka 11 September 2013 kaca 5 hiji. Sabada hidup tadi ngaregepkeun tur nyakseni contoh pangalaman pribadi, pek ayeuna tengetan ku hidup pedaran ngeunaan naon pangalaman pribadi. Pangalaman mangrupakeun kajadian nu kungsi kaalaman dina mangsa kaliwat. Dina sababaraha kajadian anu kaalaman, tangtu aya pangalaman anu hese dipopohokeun, boh anu pikeuheuleun, pikaeraeun, pikasediheun, pikabungaheun atawa pikareuaseun. Pangalaman pribadi anu matak ngirutkan hate atawa narik kana ati biasana ditepikeun ku dua cara. Bisa sacara lisan atawa sacara tulisan. Nah, dina wangun tulisan bisa ditulis dina wangun karangan, wangun catatan poean atawa nu disebut diari teh, carita pondok atawa sajak. Nah, sedengkeun dina wangun lisan bisa ditepikeun ngaliwatan paguneman, nyarita jeung sajabana.
Nah, dina nepikeun pengalaman pribadi, tangtu eusi karangan pengalaman pribadi teh kudu mibanda unsur-unsur anu jentre atawa anu kasebutkeun dina carita. Nah, unsur-unsur naon wae anu jentre atawa jelas anu kudu disebutkeun dina carita pengalaman pribadi teh nu kahiji nyaeta saha. Maksudna saha anu dicaritakeunana, nah diri sorangan atawa batur jeung saha wae anu aya dina eta carita pengalaman. Nu kadua naon, maksudna nyaeta mangrupa runtuyan galur kajadian anu aya dina carita. Kumaha runtuyan caritana, naon caritana kumaha wae maksudna. Nu katilu nyaeta iraha, nyaeta kasang tukang waktu atawa latar belakang waktu. Iraha lumangsungna eta kajadian dina carita. Nu kaopat nyaeta di mana, mangrupa kasang tukang tempat atawa di mana lumangsungna eta kajadian. Nah, salian unsur anu jentre aya oge aya unsur-unsur anu kudu diperhatikeun anu nyamuni atawa tersirat. Nyaeta nu kahiji jejer atawa ide pokok. Jadi hidup kudu bisa nangtukeun jejer atawa ide pokok kalangan pengalaman anu arek dicaritakeun. Pilihan ku hidup jejer atawa ide pokok pengalaman anu hese dipopohokeun. Nu kadua nyaeta basa. Basa mangrupa media atawa alat anu dipake dina nepikeun pengalaman. Kukituna hidup kudu bisa milihan kumaha ragam basa anu dipake pikeun nepikeun pengalaman atau karangan pengalaman eta. Terus pilihan kecap nu seja ditepikeun ejahanana oge kudu diperhatikeun. Nu katilu nyaeta hikmah. Dina hiji pengalaman atawa karangan pengalaman pribadi tangtu aya hikmahna. Maksudna pasti aya manfaat atawa pangajaran anu bisa dicokot tina eta pengalaman. Nu kaopat nyaeta rasa. Rasa nyaeta sikep panyatur atawa anu nyarita kana objek anu dicaritakeun. Nah, rasa dina carita eta teh bungah, sedih, kacape, kateu panuju, kasusah, tawa kaera jeung sajabana. Nah, saupama hidup rek nyusun karangan pengalaman, aya sababaraha padika anu kudu diperhatikeun. Anu kahiji nyaeta milih jejer pengalaman. Tangtukeun heula jejer anu arek dicaritakeun sabab milih jejer sarua jeung nangtukeun dicaritaeun. Anu kadua nyaeta nyusun rangkai kajadian. Saenggeus nangtukeun jejerna, kakara hidep susun kajadian anu bakal dicaritakeun. Susun ku hidep sing merele atawa sistematis. Ti awal nepi ka akhir kudu eunteup seureuh. Alusna mah dijieun heula ku hidep daftar unggal runtuyan kajadian gurat badagna wae cukup. Nah, runtuyan gurat badag kajadian teh biasana disebut rangkai kajadian atawa rangkai karangan. Nu katilu nyaeta nepikeun pengalaman. Nepikeun carita pengalaman lumasar kana rangkai karangan anu geus disusun. Ku cara kitu paling henteu bahan picaritaeun bakal ngaguluyur. Ulah poho, uluhan atawa tambahan ku hidup ku katerangan-katerangan anu dianggap perlu. Nah, saupama hidup arek nepikeun carita pengalaman secara lisan, hidup oge kudu merhatikeun sababaraha hal. Nyaeta ucapan kudu jentre atawa jelas henteu ngosom. Nu kadua entong kudu merenah, lagu kalimat kudu merenah ulah tegeug. Nu katilu randegan oge kudu merenah. Nu dimaksud randegan nyaeta gerak awak. Jadi gerak awak kudu diluyukeun jeung isi carita. Nah, nu pamungkas puseur teutepan oge kudu fokus. Diutamakeun urang kudu bisa neuteup anu arek diajak nyarita. Rupina pedaran ngeunaan pengalaman pribadi dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia hidup parigel dina nulis pengalaman pribadi tur oge calakan dina nyarita ku basa Sunda. Nah, hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.